Geus lila kuring hirup teh nyorangan. Pengantin joget aya 4 lagu ya. Ayo. Oke, lagu disukin kamu sana. Enggak ngaji sore. Kalau adalah pengantin biasa ngasakeun. Nanti lamun ngalanggungan Bapak Hajat. Oh, joget ya, Pak. Sambil istirahat. Aduh, jangan sampai Pak Haji. Ya, aturan. Jangan sampainya. Ayo hati jadi istirahat lagi kesini. Ya, ikan dulu ya. Nanti besok kesini lagi. Isukan mah Beda. Oh, nabi hina apa nih? dia mah ayatnya isukan. Ah ya, tapi Intinya nu beda beda pangan tapi orang asal. Ayah kan ada anjing calung beli kata mah itu. Ya, ayo. Kapalun itu borong calon bola. Oh, Ya. Cuman Ya. ayah jadinya tadinya Ya. kata ya. Kantenan. Haji ke bakal dia. Sampai ngatusan Kang Haji Soleh istirahat. Ah, gitu. Lagi perjalanan tepi. Betul pisan. Jauh satu. Jauh kumaha? Jauh di Tambun ke situ kan. Nyanyi. Jadi istirahat lah. Nah, ratunya. Ayah atensi teh cobi. Sok. Ayah. Fokus ka Kang Haji Soleh kabeh. Kurang nyanyi. Ya, terus Hadir yang sumping. Aduh. Lujeng istirahat heula, ada tuang heula, bawa heula, ngopi heula, mangga. Masih kalagungan soal taiting, masih di sana ku asmana kolosang. boleh nyai. Boleh nyai gitu atuh kumaha. Boleh nyai. Urang teh geus tak geus ieu. Pokoknya favoritkeun nama rada ini. Kabrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kan padahal itu lupa jalan mana? Bisa kan dahar gitu. Geus dahar mah. Dahar geus atuh tinggal ngajawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah, geuningan. Kompak ieu mah. Kompak aya Nah, mah. kompak aja. No, ai kompak teh ulah kudu diomongkeun heula, Ibu, Bapak. Ya, karamang sadayana urang dieu. Ya, lujeng tepang ka sadayana ka urang Tanjung Sari. Naon Tanjung Sari naon? Lain Tanjung Sari ieu mah. Ah, Lain Tanjung Sari ieu mah, Tanjung Sari mah Sumedang atuh. hah? Oh, lain Tanjung Sari. Oh, lain Tanjung Sari ya. Lain ieu mah. Nah, di urang mah harita pareum ieu teh. Harita urang ulin ka si Acong teh. Heeh. Ka pamajikanna di ditu di Tanjung Sari. Salah alamat atuh aya mah. Atau lain nu ieu. Tiba heula ge di dieu, acong mah di heula ge di dieu. Nah, ada Tanjung Sari. Cong. Aya mana anu di Tanjung Sari? Pamajikan nu mana? Oh, ulah beca-beca. Nya. Oh, Apunten sangat Tanjung Sari. Senang naon kok. Oh, menang orang jadi menang pi omongan. Daramak sadayana, Bu. Sae nya sing kuring bade ngawilujengkeun heula ka Chef Acong anu parantos di Sepitan. Di akhir. Cep acong mah Bapak Hajat. Bapak Hajat. Ya. Bapak Hajat. Ieu teh kawinkeun. Ngawinkeun ngawinkeun putrina. Ya. Ngawilujengkeun ka dua pengantin. Ayo sorangan geueung euy. Ibu, nah, panggil saha tadi teh saha binatang tamu. Tamu saha? Tapi Kang Sule, panggil atuh Kang Sulena. setuju? Hei,
Bu, panggil Kang Suena keluar. Asik kan ngager. Jika ngagerebek bangsa atuh. Keluar, sia keluar. Beda itu Kang ngontrol mah ibu. Beda. Itu eta mau ditarik keluar. Ulang panggil wae Kang Sule. Sareng Ahohang. Biasana Darso mah datang teh jauh. Rupanya sama Darso, urang mah Darsa. Oh iya. Darso Nutesa. Iya. Dalam ramang ibu sedana. Alhamdulillah. Mana ya? Tadi teh si Ohang. Hang, mentong dahar lah ka Hang. Datang jauh dahar juga kan. Iya mah beda lain. Lain datang kanu hajat sebagaimana biasanya. Ada beda ieu mah beda tinu lain nu hajat ge. Spesial ya mana? Spesial tuh. Ya. Ya. Mana nu hajatna ka mana tadi? Leungit. Dia tuh. Iya. Ngobrol. Dia tuh orang pan kudu ditanya tuh orang teh pan aya nah habat hajat gitu kunaon. Kurang tidak apa mana teh saha. Heuh mana ge saha. Habis bisa hajat gede kieu. Oh tahu bener. Di mana? Di mana? Bener bari dahar. Sebelum kembali dahar. Ya sok. Tinggal eta. Kita mau rokok urang atuh siapa mau rokok kana rokok teh. Ame teu kabesekan sekalian minta cai nginum. Bari nginum we. Hijikeun jeung sangu caina meh teu kabesekan. Kana teh keur udahar Pak. Iya, Pak, ieu teh dalam rangka iya. saha nu nikah teh teh. Ini ciga ka bangsa. Di dalam Nah, mana yang berhajat sih? Pengen coba ngomong. Kan nya kadang-kadang seorang bapak gaduh murang kali istri Kada nikah. nyamreunang dinikahkeun tos nikahkeun Nah, berarti kawinkeun. Mana hoream ngurus kumaha? Teu kaurus budak teh. kan tos aya itu lain bukan teu kaurus da kumaha mah ku abi diurus keneh Nya nah da berenang budak oge hayang bereunyeun budak atuh Ya minimal kan beureun ke reji, Bener. masih kena budak Ya. misalkan. Bahagiakeun heula diri sorangan gitu. Ya. nya jujur abdi ge sebetulnya bahagia mah acah tapi kan ulah sampai ka ngilu teu bahagia pas abi gitu mudah-mudahan murang kali abi mah sing bahagia gitu Pak Ya kudu mah ada. gitu manggil bapak teh gitu Ya. Iya budak, Mbak Jang. Ya. Deklarasi di handap. Ulah diukur. Ondangan dahar di panggung. Kumaha ieu teh? Bener ieu mah mah. Duh, Satena ngeunah tapi can nya sate ieu. khusus aya bapak di dia Oh, bapak tukang sate. sanes bapak mah tukang ngaracau di dia teh da boga kebon cau Bapak tukang ngalacau tapi nyen sate kumaha? pan amun hajat batur mana sok ngiluan belum sate gitu jadi Oh, belajar tina hajat batur Oh, batur hajat, Batur makna hajat. nyen sate. nya Jadi setiap nu hajat tuh nu nyen satena bapak di dinya. itu oge mendulur mungkul Berarti lain tukang sate mun gitu. Ay. Ulah sok bohong, cong. urang oge teh nyebut tukang sate tukang ngaracau ngan osok mantuan Sok mantuan. mantuan nu hajat Jadi bayar berarti. henteu Nah naonan atuh jadi bayar. lain naon pan di lemur mah Pak sok gotong royong teh ya gini Nah, eta resepna di lemur teh nya. nya gitu tah ieu hajat abdi yo gotong royong warga di dia oge Oh, ieu teh hasil udunan patungan dari warga. ai patungan mas Di mana aya nu hajat udunan teh? Iya sih teh.
tadi ngomong di dia mah gotong royong, jadi aja teh kabeh gotong royong, berarti patungan berarti meureun. Maksudnya ki bapak maksud aku bukan hajat mihna sanes. Jadi mau dekat masang panggung, Tinggal bayar berarti. jadi balayar. Berarti mun misalkan batul hajat, mana ge kudu masang panggung gitu mah. Ya sok iringan kalau Dua aya. nyalamun ke aya di bumi mah. Nah, berarti lo loba mau di mah. Berarti iya budak mana kawinkeun lalakina menang udunan. Henteu atuh. Lalaki asli udunan naon. Bisi kudu gotong royong aing ngiluan ieu. Beda tuh eta mah. Ngan budak. Nah, hasil ti pemajikan dia gotong royong. Emang majikan abdi baheula ublak sanes. Lain, yang kan mengklarifikasi lamun kita mah ulah ngamar. Putennya balik ngalaraskeun. Ieu tak lapor ieu satu. Balik ngalaraskeun nya ngaluruskeun supados teu aya pacen kadang papaseaan di ieu panggung. Heeh. Perkawis acong Heeh. gaduh nanti murang kali ayeuna disepitan. Awewe. Oh dinikahkeun. Aisyah onangan macan teu. Pan menikah lain menikah. Oh nggak menikah. Perkawis mah istri teh nu bade dinikahkeun eta teh leres. Namina teh kerja sama. Oh, Kerja sama antawis antawis si ieu jeung si itu. Teu heula. Jeung nu ti heula. Jadi weh borojo. Eta Pan mah eta sapang. teh kudu namakan kita teh kerja sama. Heeh. Jadi seperti itu. Heeh. Atuh nuhun. Asap teh jelas si panjing ada si dengekeun sateuna asap teh jelas. Hasil kerja sama si eta jeung si itu mah. Nu penting mah nya, nu penting mah murang kalihna Neng Yuni mudah sa. Siti. Oh. Siti. Neng Siti Yuni. didoakeun ku bapaknya sareng prayoga anu ayeuna. Dadang. Dadang. Neng Siti sareng Cep Dadang. Mudah-mudahan ieu teh nikah yang pertama dan yang terakhir. Amin. Ulah siga bapakna nya. Ya. Ya eta mah bener kudu kitu. Ya, iya. Neng Siti kedah janten istri anu soleha. Soleha. Kedah nurut ka suami karena naon? Karena surga geus kawin mah aya di salaki. Geus lalaki mah moal ka mana? Lamun geus nurut kanu jadi salaki, Ya. geus moal ka mana lalaki mah nya. Sing kacai. Servis abis-abisan. Si kacai Kacai jadi saleuwi, Kadarat. kadarat jadi saloga. Kacai. Kacai cingetol mandi, Kadarat. kadarat cingetol atau saloga. kacai Kacai cingetol mandi, Kadarat. kadarat cingetol atau kacai. kacai. Aisyah kan tempe kacai kaciri sana tuh. Ai anyar panganten mah hayo we ulah balik kacai. Engke mah Kalau- mawalap. Kanggo pamegetna ya, Kang Solihin. Omat. Kang Dadang. Omat Kang Dadang kedah janten lalaki sajati anu tanggung jawab kanu janten istri. Lamun misalkan istrina teu bener mah, kakara menang Kang Dadang dek teu tanggung jawab. Tapi lamun istrina geus bener ka Kang Dadang, Omat kudu tanggung jawab. Ulang ngan jadi hatekeun dulur aing. Nepikeun ka jadi hate jeung aing urusan ada. Hah? Dengekeun ya Bapak dah. Dengekeun ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab kudu kita. Ulah sok kitu dah. Ya. Hah? Iya mah urang teh emosional. Begitu punya Anak maneh. budak mana dah sia mau perhatian mau jadi budak teh. Lain ribut itu rasakannya kalau jadi budak supaya dadang teh tanggung jawab ka hareupna. Da kudu kitu. Dari jelema mah kudu saling mengingatkan. Omat dang ingat. Mun boga rezeki nya entong nepikeun ka didaan ku sorangan. Ingat aya pamajikan dang. Ingat. Aduh. Salah ngonang. Soal ngonang. Soalna ya ya. Bapaknya kolot. Ai rezeki mah aya doa tinu jadi pamajikan. Benar. Lamun lalaki kabeh hayang boga rezeki menang duit loba cingnya kalau jadi pamajikan. Benar. Tidak ada pemajikan anu teu bener tajong we. Ulah tajong. Rezeki mah halal. Rezeki mah halal. Pak ngajona, Pak ngajona ku abi. Eta mah si ieu. Mana masuk gitu lah. Ya intinya mah doa terbaik loh. Itu nya Doa benar. terbaik Kang Dadang. Percanten Kang Dadang.
lalaki sajati. Ansel Aing geus lain ketanya. ansel molotov naon molotov. Itu molotov. Tepo urang. Kain atuh. Papatahan. Geus ieu mah da geus beres masalah oge. Itu di papatahan Geus beres masalah urang geus dihampuran jeung si itu. Ah itu gigireun. Ari maneh? Ya dengekeun mang. Itu gigireun saha barudakna eta beunakna. Lain saya teh cuma tukang kumahan piring. Barudakna. Geus eta kitu mah nya. Ya. Kalau ka acong oge omat nya mana ge cing nyong janten contoh kamu jadi budak. Ya. Lamun nepikeun ka maneh. Nya Iman panjang pisan ulah. Iman panjang tah ulah digire-gire teh. aja. Nya. Ieu naon acara naon euy? Acara hajat. Acara hajat. Kakara. Rame abi mah nangap gelut. Kakaraka. Biasana mah dangdut heula terus gelut. Ieu mah gelut heula terus haja. Lanjut terus gelut terus. Aya sang keluargana lain ieu. Lain ulah lajok saya teh. Saya teh sadar-sadar. Ongko geus tobat mana teh mabok. Masih kene mabok wae. Hayang mabok mah teu kudu meuli inuman mana. Naon, Pak? Kakanang hayam we kumpulkeun di koto kana rantang. Seuseup ku sia. Lieur sarua mabok. Biasa hayam jalan kamera-kamera. Ya. Sesaat di stasiun si bangsa hayam bangsa hayam eta. Oke. Ulang ado heula ka panganten Ya. spesial laguna Sisgon. Atuh sia teh. Mana teh panganten lagu Sisgon. Oh, ya. Nu penting mah samawanya Sama wa sakinah sakinah mawadah. Mawadah. Wangkus aya nya gak ujang. temilu eta mah. Eta wangku saya. Aya. Yang spesial karena ieu panganten anyar. Satu balagu untuk kalian lepeur. Sarwana tuh. Panganten Panganten anyar. anyar.